Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepangri sareng simkuring pun Aditya Solihuddin. Kami dinten ayeuna simkuring bade ngajelaskeun ngeunaan materi bahasa Sunda kelas 10 nyaeta ngeunaan aksara Sunda. Wilujeng nyakseni. Tujuan pembelajaran dina materi aksara Sunda dinten ayeuna nyaeta ikawano sajarah aksara Sunda. Coba ilikan ieu gambar di handap. Nurutkeun hideup gambar anu kadua. Pertanyaanna, naon anu katingali ku hideup dina eta gambar? Ya, leres. Jawabanna aksara Sunda. Sajarah aksara Sunda. Aksara di Nusantara asalna tina aksara seje, utamana aksara ti India. Di sawang tina wanguna aksara Sunda mekar tina aksara Gupta anu muncul dina abad kalima anu sok oge disebut aksara Brahmi akhir. Beda jeung aksara Laten anu sifatna fonetis nyaeta saaksara ngalambangkeun sasora. Aksara Sunda mangrupa aksara silabis nyaeta aksara ngalambangkeun sangam. Aksara Sunda teh jumlahna aya 30 anu ngawengku 7 aksara suara atau vokal jeung 23 aksara ngalegeuna atawa konsonan. Lian ti eta aya oge anu disebut rarangkeun vokalisasi. Nyaeta panada sora anu gunana keur ngarobah, nambahan jeung ngaleungitkeun sora dina aksara ngalegeuna. Rarangkeun jumlahna aya 13, lian teh eta oge aya nu jumlahna 10. Ti angka 0 dugi ka angka 8. Kamakaran aksara Sunda nyaeta dimimitian ku aksara Palawa jeung Pranagari ti abad ka-5 nepi ka abad ka-7 Masehi salila 3 abad. Aksara Sunda kuno ti abad ka-14 nepi ka abad ka-18 Masehi salila 5 abad. Aksara Jawa jeung Carakan abad ka-11 jeung abad ka-17 nepi ka abad ka-18 Masehi salila 4 abad. Ti abad ka-14 nepi ka abad ka-18 nembe diwanokeun aksara Sunda. Nah, salila ieu urang Sunda teh ngagunakeun hana caraka atawa cacarakan anu ti Jawa teh. Cacarakan lain aksara urang Sunda, tapi aksara Jawa. Gunakeun aksara Sunda. Ngalarapkeun aksara Sunda bisa di mana wae. Samodel tadi tina contoh anu gambar mimiti aya tina beus, aya oge dina pelang jalan. Salian teh eta aya oge di lembaga. Kiwari aksara Sunda ngaganga teh mimiti geus dipake keur nuliskeun ngaran lembaga. Upamana wae Museum Sri Baduga, kampus Yayasan Atikan Sunda, dina geus Persib anu tadi contoh teh jeung rea-rea deui. Oge papan jalan samodel contoh gambar anu kadua nyata aksara Sunda teh geus dipake pikeun nuliskeun ngaran jalan di sababaraha kota jeung kabupaten di Jawa Barat. Aksara Sunda kiwari ayeuna mah aksara Sunda teh geus bisa ditulis make alat cetak modern kalayan mesin tik, mesin cetak atawa komputer. Lantaran tim mimiti bulan April 2008 ku alkana BPBD Distrik Provinsi Jawa Barat, aksara Sunda teh geus resmi asup kana daftar Unicode. Hari udah gantina ayeuna komputerisasi aksara Sunda teh pikeun ngamekatkeun jeung nyubabarkeun aksara Sunda ngaliwatan media komputer. Mung sakitu anu tiasa kapihatur. Hapunten kana kalepatana, urang tepang deui minggu payun dina video anu langkung menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.